Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sonten. Sampurasun sadayana abdi bade nepangkeun heula. Nami abdi teh Ahmad Rafi Raihan. Di kelas 10.1. Abdi di dieu bade ngabagikeun carita Sangkuriang sareng legenda Takuban Parahu. Ku kituna hayu urang lalajo video Sangkuriang jeung Takuban Parahu. Zaman baheula di hiji kerajaan anu makmur anu dihibut heangan hirup hiji putri gelis anu ngarangan Dayang Sumbi. Manehna resep anyaman dina hiji poe Dayang Sumbi keur ninen di teras karaton. Pikeun sabaraha alasanna manehna ngarasa rada lieur jeung lemah sarta benang spinningnya murak sabaraha kali. Dayang Sumbi jadi harem nyokot eta heukeul ku terus lungsur benangna. Manehna ngomong, "Barang siapa yang mengambil benang pintaran itu untukku, saya bersumpah kalau dia laki-laki akan kuambil sebagai suami." Dayang Sumbi bungah lantaran benangna geus deukeut. "Siapa yang telah mengambilkan benang pintar ini untukku? Sepertinya tidak ada orang di sini." Janten saha anu ngajemputna kaget pisan Dayang Sumbi, sabab anu ngajemputna nyaeta si Tumang, anjing kerajaan yang mengambilkan untukmu Dayang Sumbi. Kamu Tumang, berarti kamu akan menjadi suamiku? Sanajan kitu Dayang Sumbi teu bisa megatkeun Supata, jadi manehna nikah Tumang. Hasil tina perkawinan maranehanana Dayang Sumbi ngabarkeun hiji orang manusia ngaranna Sangkuriang. Tumang mamatahan Dayang Sumbi ulah nembongkeun yen Tumang teh bapana. Tolong jangan katakan kepada anak kita jika aku adalah ayahnya. Baiklah Tumang, aku tidak akan mengatakannya kepada Sangkuriang anak kita. Sangkuriang tumuwuh jadi budak nu sehat, lincah, jeung pinter. Tumang salawasna nuturkeun Sangkuriang sarta ngajarkeun kekuatan gaibna. Ayo cepat, kejar aku. Iya Sangkuriang, aku akan mengejarmu. Sangkuriang nganggap Tumang teh ngan anjing piaraan, teu nyaho yen Tumang teh bapana. Hiji poe Dayang Sumbi nitah Sangkuriang murup sasatoan keur salamatan di karaton. Sangkuriang anakku, pergilah berburu ke hutan bersama Tumang untuk pesta istana. Baik Ibunda, Sangkuriang pasti akan mendapatkan hasil buruan yang banyak. Sangkuriang asup ka leuweung di baturan ku si Tumang, hanjakal nepi ka poe. Manehna teu nyekel nanaon kusabab frustasi. Sangkuriang maehan Tumang sarta mere dagingna pikeun mangsa salametan karaton. Dayang Sumbi teu terang yen eta daging teh milik Tumang, nganggep eta mangsa. Bunda, ini hasil buruan untuk pesta istana nanti. Wah, terima kasih anakku Sangkuriang. Sanggeus beres-beres Dayang Sumbi nanya ngeunaan ayana Tumang anu teu katembong dina pesta Anakku karaton. Sangkuriang, apa kau melihat Tumang? Sudah aku cari kemana-mana tapi dia tidak ada. Akhirna Sangkuriang ngaku, Itu Ibunda, aku sudah membunuhnya dan kujadikan hewan buruan kemarin. Apa? Kenapa kau melakukan itu Sangkuriang? Dayang Sumbi teu bisa nahan emosi. Manehna neugel kana dahi Sangkuriang nepi ka getihan. Ampun Bu, maafkan Sangkuriang Bu. Akibat tina kalakuana nu neugel Sangkuriang, Dayang Sumbi dibuang ti karaton ku raja. Barina oge Sangkuriang nyaeta putra mahkota
nu bakal datang. Taya nu benang nenggel Dayang Sumbi akhirnya keluar ti karaton. Lila-lila Sangkuriang tumuhun jadi jajaka anu gagah kawasa sarta dipikah hormat. Hiji poe manehna indit ngoro di leuweung. Anjeunna rewes nalika anjeunna papagi hiji mojang geulih pisan. Sangkuriang henteu terang yen eta awewe nyaeta indungna Dayang Sumbi. Jeung sabalikna aranjeunna murag asih. Sangkuriang teu mikir dua kali rek ngalamar Dayang Sumbi. Teras Dayang Sumbi nampi usul. Anjeunna henteu terang pisan ka Sangkuriang anu parantos dewasa. Sanajan kitu samemeh poe kawinan maramehna Dayang Sumbi magihan tapak tatu dina dahi Sangkuriang anu persis sarua jeung putrana. Ya Tuhan, ternyata pemuda ini Sangkuriang anakku. Luka di keningnya sama seperti dahulu. Dia memang anakku. Dayang Sumbi langsung mikirin cara pikeun ngagalkeun nikahna ka Sangkuriang. Sangkuriang, kamu bisa menikahiku asalkan kamu bisa memenuhi permintaanku. Apa gerangan permintaanmu, wahai gadis cantik? Dayang Sumbi geus mikirin kayaan eta hal Sangkuriang teu mungkin minuhan. Ingin kamu mengubah bukit itu menjadi bendungan dan membuat perahu untuk menyusuri bendungan itu. Semua itu harus sudah selesai sebelum fajar menyingsing. Pamenta Dayang Sumbi leres-leres hese, tapi Sangkuriang teu hayang leungit Dayang Sumbi. Baiklah, aku akan mewujudkan semua permintaanmu. Sangkuriang ngaluarkeun kekuatan goib, ngundang sakabeh roh jeung jin pikeun mantuan manehna ka kawasan ieu diajarkeun ku bapana si Tumang. Teras arajeunna damel sadayana wengi. Akhirnya aku bisa menjadikan bukit ini menjadi bendungan. Nalika sagalana geus dibendung, Sangkuriang indit nebang hiji tangkal raksasa. Sekarang tinggal membuat perahu besar untuk menyeberangi bendungan ini. Aku pasti bisa. Dayang Sumbi mimiti hariwang lantaran pagawean Sangkuriang mah beres. Sanajan subuh masih kene jauh. Wah, bagaimana ini? Aku harus menggagalkan usaha Sangkuriang sebelum terbit fajar. Dayang Sumbi ngadoa kalayan getol ka Gusti mugi usaha Sangkuriang gagal. Oh Tuhan, bagaimana mungkin aku menikah dengan anakku sendiri? Itu tidak mungkin. Tolonglah percepat fajar datang agar semua makhluk halus itu pergi. Dan tidak ada yang membantu Sangkuriang menyelesaikan pembuatan perahu besar itu sebelum fajar tiba. Amemeh subuh kajadian keajaiban panon poe mimiti naik. Usaha Sangkuriang gagal. Hah? Sudah pagi? Padahal perahu yang aku buat belum selesai. Sangkuriang ngamuk nalika terang anjeunna ditipu. Siapa sebenarnya kau ini? Kau sudah menipuku. Tega sekali kamu. Dayang Sumbi cerik ngadenge Bagaimana omongan mungkin aku bisa Sangkuriang. menikahimu, anakku? Sesungguhnya aku adalah Dayang Sumbi, ibu kandungmu. Sangkuriang teu percaya karena omongan Dayang Sumbi anjeunna ambek. Tidak mungkin. Aku tidak percaya semua perkataanmu. Tidak mungkin. Tidak. Aku ibumu Sangkuriang, ibu kandungmu. Parahu murak tibalik sarta jadi gunung anu kateleh gunung Tangkuban Parahu. Tah kitu carita Sangkuriang jeung Tangkuban Parahu. Ku kituna naon unsur-unsur dina carita. Enya dongengna oge nyaritakeun ngeunaan Sangkuriang jeung batur-baturna. Palaku tina carita Sangkuriang aya si Tumang anu satia pisan jeung asih. Dayang Sumbi anu teu weuleuh nyerah tapi mantingkeun diri. Aya raja anu mulya malah aya jin anu taat pisan ka Sangkuriang.
Sangkuriang sorangan miboga sifat gagah tur bandel. Carita Sangkuriang teh maju, latarna oge di karajaan, leuweung jeung pagunungan. Pesan anu bisa dicokot tina carita Sangkuriang nyaeta ulah durhaka kakolot. Ulah gampang dikontrol ku emosi jeung paling penting cinta teh buta anu bisa ngakibatkeun urang kana hal-hal anu gorengan pikeun meunangkeun jalma anu dipikanya. Saterusna anu pamohalang. Terakhir nyaeta anjing anu tiasa nyarios. Jin anu ngabatosan ngawangun bendungan. Kapal di Tanjung anu tiasa janten gunung atawa kawah.